Pemirsa, kejadian kamacetan parah deui lumangsung di wilayah Rancamanyar, Kabupaten Bandung dina janten Jumaah kapengker tanggal 23 Mei 2025. Kamacetan ieu disebabkeun ku runtuhna hiji jambatan gantung di daerah Cikoneng. Nu biasana dipake minangka warga jalur alternatif ku warga. Runtuhna jembatan nyababkeun lalu lintas dialihkeun ka jalur utama nu geus padet ku kendaraan. Sanajan kamacetan ieu kacatet lumangsung sabaraha jam jeung ngaganggu kagiatan warga. Ieu teh sanes kajadian kahiji. Warga nyatakeun nyeun kamacetan di wewengkon ieu parantos sering kajantenan. Sareng duka sabaraha kali parantos diadukeun. Tapi nepi ka ayeuna pamarentah acan ngajukeun solusi nu jelas. Lian eta masyarakat oge ngeluh kusabab aparat kacida jarang turun langsung ka lapang nalika kamacetan lumangsung. Padahal peran aparat kacida pentingna dina ngatur lalu lintas, utamana dina kaayaan darurat sapartos kieu. Pamirsa, warga ngaharepkeun aya perhatian leuwih serius di pihak pamarentah jeung aparat pikeun nyaluyukeun masalah lalu lintas ieu. Ulah nepi ka kejadian sapartos kieu terus-terusan kajantenan tanpa aya lengkah nyata pikeun ngarengsekeunana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa sadaya simkuring nuju di Jalan Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Kamari kacatet aya kamacetan parah nu lumangsung sabaraha jam nepi ka ngaganggu kegiatan warga sapopoe. Senajan kiwari kayana tos langkung normal, masih kene seueur warga nu masih ngarasakeun dampak dina kajadian eta dina waktos ieu. Simkuring bade ngawawancara sabaraha warga pikeun ngulik naon sababna sareng kumaha sangkan kejadian sapertos ieu teu kajantenan. Kamari teh aya kamacetan parah di dieu nya, Kang. Biasa dicaritakeun kumaha kaayana waktu eta. Kamari teh aya jembatan anu ieu anu runtuh di Cikoneng. Janten ngalangkungna kan ieu jalan tikus. Jalan alternatif. Janten ka dieu sadayana. Oh, gitu nya, Kang. Mudah-mudahan ayeuna mah lancar lah. Lancar. Terus biasana waktu tempuh sabaraha lami lamun teu macet ieu teh, Kang? Biasa mah lancar. 10 menit 15 menit lancar. Lancar. Naon wae dampak anu karasa ku Akang ya sareng pengguna jalan di dieu di kamacetan kamari, Kang? Dampakna mah ya macet we. Paciweuh nya, Kang, gitu, Kang. Ya. Dampakna mah macet. Ai eta teh, Kang, kamacetan eta teh tos di baraha lami sih, Kang? Enggal. Oh, enggal, Kang. Ayeuna pokona mah ieu we di dieu mah pami banjir di Dayakolot. Efekna ieu banjir gitu dekat ieu. Siap, Kang. Kahoyong atau harapan Akang di pemerintah kumaha sih, Kang? Harapan mah jalan sini diperlebar kiri kanan. Jadi supaya jalannya soalnya jalan sini kecil, kendaraan banyak, tambah gede-gede. Itu jalannya kecil sini mah. Siap, Kang. Jalannya kecil, kendaraannya banyak. Tambah lagi ini jalan alternatif, bisa disebut jalan tikus lah. Bisa disebut jalan tikus. Benten macet wae nya, Kang. Macet wae. Aya daya solusi namanya, Kang. Ya, laras. Siap atuh, Kang. Mohon, Atur nuhun pisan, Kang. Siap, Kang. Siap, Kang.